boga just string siapa saya geminong saya pas pelbayin tetah kita kan Mas Baim ini saya mau jual ini ciloknya Pak cilok ini sih teh Cuk. Cuk. hah Cuk. Ya, orang kamarnya ningali saja eta di nu TikTok heuh. Nya, orang sok ningali di TikTok. Aya artis nyaho teu. Tanya. Nah, siapa juga nanya nyaho teh saheula sia teh artisna sia Eta teh. nanti si saya teh nu sok babagi teh, nu sok babagi, nu sok Loba sia teh bagi mah. Aya eta si iya Ah. si Baimong. Nyaho Cuk. Oh, nyaho naon gitu. Besok ningali Cuk. Oh, sok nonton orang ge. Heeh. Kan aing masuk nontonan na YouTube aing mah. Gitu. Urang masuk ningali di TikTok. Oh, bada loba sia teh mah da Bada artis. pernah. Nah gitu, naon? Nah, itu baganya heuh. Bagus sia teh. Nya. Bagus deh jelema kalewihan duit sia teh atuh naon deui sia teh. Tah, tapi ketang halus ketang eta mah. Loba duit tapi sok babagi gitu. Aing mah resep teh teh. Ada orangnya resep Cuk. Bogoh aing mah. Terus awi sia teh. Nya udah mulai aku nih kaucan oge diberi oge. Saya teh suka pamajikan si Mbak Paula. Lalu saya mah geus jeung Cuk geus. Gitu kenaon? Nah, Cuk, eta sok babagi heuh. Heeh. Sok aya geuning sok datang, geuning ka imahna, geuningan heuh Cuk. Oh, nu ka kantorna teh geuningan main Teh itu. imahna tingkan rara teh nyaho lah aya mah. Anu Sok datang geuningan Cuk. anu menta-menta teh lain. Nya sok loba. Heuh lagi nya. Atuh. Urang mah harita nepona YouTube teh nya anu sok ka kantor teh menta-menta kan anu anyar-anyar mah geuningan menta naon? Anu menta pang nebus ke naon 120 juta geuningan. Eta geuningan anu sertifikat ya. Eta, Anu ditipu mainna teh mainna ngarasa teu ditipu geuningan. Terus loba atuh ka kantor teh anu menta naon? Anu menta modal gitu. Cuk teh ngajak ka dinya eta teh. Ngajak kitu jelemana teh ka dinya datang. Heuh ngajak bener. Menta. Heuh geus naon deui sia teh kan geus pugus sia teh na videona ge menta duitnya menta sia teh atuh. Gitu kan teh eraeun heuh. Teuing aing mah teu ngarti non pan geus ngomongnya si Baim oge non jangan kalau misalkan datang terus minta-minta sama saya nggak bakal dikasih kan mali bere eta teh kan makanya jauh-jauh kayak nu ngakuna di mana di Jawa Tengah di Bandung anyar-anyar mah di Bandung ngakuna geuningan heuh cai aing mah eta cai merasa nanaonan cai aing mah daerah cai gituan jeung teu bisaeun eta teh sia. Maksudnya kumaha teh? Teu bisa, saya teh kan geus si Baim teh ngomong ya teh saya tidak akan ngasih cenah. Itu saya mah bakal ngasih menurut apa yang akan saya ngasih gitu. Sok aya perhatikeun we. Si Baim mong tara mere sia teh kanu karitu mah. Maksudna kanu sok mentak kitu mah teresepen. Tapi mainna mah sok mere teh kanu non kanu tukang dagang, nya ojol, anu kayana susah. Heuh tah. Jadi kumaha? Kudu nama jika kitu merek menta teh sinetron atau sia teh pura-pura sia mah lamun aing posisina nya ka si Baimong yakin aing bakal diberi duit loba aing mah si Baimong. Nah, bisa gitu ya. Siapa? Ada triknya atuh sia teh. Sia teh. Ada triknya jadi non. Pokona aya lah. Jadi bisa aja cuma nang cobaan tuh ya, Cah. Kemana? Si Baimong. Minta duit? Akan sih gak tong menta, cenah. Intinya mah orang kasih Baimong macarana ngarasangkan diberi duit gitu. Itu kan kumaha cerita sok. Tapi aing teu boga ongkosna ka dituna euy. Sia mah tuh. Kela. Gadekeun wae kitu nya. Naon gadekeun naon? Itu aing boga boga calana jero kurang bahan gini kan. Aing boga itu urut ditinggalin salaki aing. Kan salaki aing orang Polandia. Salaki aing orang Polandia. Aing boga itu sia teh. Boganan boga just string. Aing boga sia teh. Urut salaki aing ditinggal di orang Polandia. Nah, diakeun ka aing. Ini cenah main bae sia teh urut oge ka sapoe. Hande digadekeun hukum sia teh. Halus sia teh. Bahan oge non pokona mah eta oge non eta teh non nah teh ngomongna ieu teh.
pokoknya mah jahitannya tina emas pokoknya malah gitu. Heus eta. Bisa guminong siapa pelbayana teh. Terus saya kata napal ini. Bah, siapa bulu baok lain. Manis ya teh. Gadekeun. Baik sih gadekeun, bro. Atau gadekeun eta. Sekalian kali itu kata si Baim Wongna mentawarkeun. Siapa mengatakan, Mas Baim, ini saya mau jual ini gitu. Terus siapa? Mas siapa? Merek cuci siapa? Siapa nyawa merek cuci siapa? Mas siapa? Louis Vuitton siapa? Gadekeun Apaan? gadekeun Yang modal nalin ya aja. Gadekeun nya. Aing butuh kene aing sih gitu. Urang. Wah, masih. Oh sekapeung nih kayak ku aing gitu tuh. Aing keur sono kasake aing gitu. Aya. Ayo mah. Gadekeun lagi tuh. Gadekeun. Aduh, payu gitu. Ayo siapa nih? Semua orang saya tadi itu saya emas 24 karat. Terus kira aku mah ka di sana. Ya kan itu nama. Tong jika anu geus kan geus mah mental naon. Urang kali itu urang dagang lah sia teh. Dagang naon? Dagang sia teh kasih bayi mah teh jadi naon urang Sok pura. dagang naon kira? Dagang naon nya teh cek mana dagang naon mah eta. Dagang suku we. Ulah sia mah suku mah ribet. Kudu moal kompor sia teh. Kudu hurung tuh maroda. Itu teh ceuk. Ah sia mah nya aing sia teh kudu nanggung sia teh. Goblok sia mah. Aing geus biasa mah tenanan aing kan geus biasa sia teh. Kurang dibantuan kieu. Siam. Man nanggung sia mah. Tong gitu lah ya. Kumaha tuh? Babari we. Urang dagang cilok we lah. Cilok. Sia teh cilok make eta make termos sia teh. Tak eta make termos. Cilok mah teh non. Engke udah cilok bukan mah. Tangke pasti ditu teh. Ulah makan sampeurkeun ceuk. Oke orang intip kurang. Neangan alamat si Baim Wongna di mana tah? Kata si Baim Wongna lewat. Kain kan itu buat kayak gitu lah. Cilok. Ciloknya cilok. Cilok. Bisa. Siapa usah? Sih sama juga aing ieu sih. Teka beungetan aing. Cek aing kita kayak atuh sia teh mau muat termosna, sia teh atuh muat termos mani kita. Aing kieu. Orang nu mau termos tah. Mari nuntun aja. Ciloknya Pak. Cilok. Ini sia teh baik teh. Mun teh kadangnya teh gua teh. Cilok. Kan mah tarik kadangnya. Cilok pokoknya mah. Itu sia teh. Lamun awam ke balik deui gitu. Pokoknya mah nepikeun gitu. Nepi ka digeron ku si Baim na sia teh. Moal mah ngajakeun we di dinya teh. Cilok Pak, cilok gitu. Cilok. Ya abi dagang cilok balian ye. Gitu sia teh. Penting nolong si Baim na sia teh. Panggil sia teh. Sagala rupa ayat trikna sia teh. Ayo Pak. Ulah mah. Gitu. Kan kita kan si Baim teh kan kayak gitu. Si kita kan kayak sok ya kan si Baim. Dia apa? Gitu, kita tanya kan gitu. Jual apa gitu? Jual apa? Beli. Nanti kita Pak. Ini saya dagang cilok Mas Baim gitu. Asalnya dari mana cenah gitu. Pokoknya orang sini teman sangkan jalan ya. Tapi bari dagang. Bari dagang. Bodoh sini. Ayo mau jadi mau sia teh. Ayo siapa seri-seri wae tadi teh kayak sia. Mah rek wae. Lu mau arek wae digadekeun nih. Bayar si Baim Wong mah non. Sok merete kanonan kanu dagang ojol. Tak aing nyamar di tukang dagang aing teh. Kita pilih tukang dagang teh karunya. Aing gitu tah. Dagang teh. Ini tangannya kenapa, Bu? Tahu Pak, saya teh stroke sekenanya. Nanti karunya kata dibere kata
ini cuma buat ibu. Kan aing teh. Tahu sih kan. Aku menang duit aing biasa deh, we jaga. Aku menang kan itu tuh. Kira-kira tempat gitu. Hah? Siapa mah? Yang siapa dibayar ku aing? Siapa dibayar ku aing ngalamun di masuk masuk 5 juta. 5 juta siapa ku aing bayar 1 juta we siapa. Itu siapa? Pengorbanan. Aduh mati kian teh capek sih teh gitu. Apa sih resiko na gede kikian. Ya. Ayo nak. Ayo. Heulah sia teh teangan. Heulah sia teh. Jistring na teangan. Sia kudu kepanggil heulah sia teh. Oh, cik. Ayah kudu juga tangan. Heuh, gimana nya? Ya tangan tuh saya mau teh kapanggil rek. Cuk aing gadekeun. Ah, pokona mah Bayung Wong.